Angle. Audio Jungle. Wilujeng enjing pemirsa sadaya. Pemirsa urang nuju ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wargi lembur Kalpajaya direwaskeun kalawan kapendakan sosok layon lalaki anu kapendak di jero gentong plastik. Layon anu mimiti kapanggih saurang pamuluh ieu disangka korban pembunuhan. Layon anu aya dina tong plastik disangka korban Rajapati sabab awakna kapanggih tatu. Kapanggihna layon dina tong ieu dimimitian pas pamulung nganggap tong plastik eta murag tina mobil, tapi nalika dibuka manehna nempo suku manusa. Pamulung langsung ngagorowok minta tulung ka warga satempat. Warga anu datang ge terus ngalaporkeun ka aparat desa sarta diteruskeun ka polisi. Layon anu kapanggih bergender lalaki jeung umurna sakitar 30 tahun. Hasil pamariksaan sementara, polisi nyangka layon eta korban Rajapati kusabab seueur tatu dina awak. Jeung pikeun nyalidik anu leuwih lanjut, mait nu kapanggih dibawa ka Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Informasi ngeunaan mimiti kapendakna layon dina jero gentong di Kalpajaya bade ditepikeun leuwih langkung teras ku rencang urang Donita Calisa Pikatuhan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, hatur nuhun tia pamirsa, ayeuna urang atos aya di tempat kejadian di mana kapanggihna layon anu aya di tong plastik warna biru. Sareng urang tiasa ngalaporkeun di wewengkon Kalpajaya Kabupaten Bogor ieu memang tempatnya sepi. Sebab ia teh mangrupikan jalan menuju ke kawasan industri. Sareng jalan ieu mangrupikan jalan nu ngahubungkeun Bogor jeung Bekasi. Pamirsa sim kuring teu nyalira kangge leuwih jelasna, sim kuring bade naroskeun ka salah sahiji saksi nyaeta Bapak Raka. Hapunten Bapak tiasa dicaritakeun mimiti Bapak ningali eta sapertos naon? Tah, saya teh lihat ke sebelah sini ada gentong, ku saya teh mau diambil. Aduh, aya gentong alus. Ku saya teh dicabak, diraba ke sini teh ku berat. Terus teh penasaran, dibuka we lakbanna. Bret. Wah, ngolosot eta tutupna. Habis ngolosot teh kakina ngarumpai kana saya. Oh, ini orang kata gue teh. Hidup lu, siapa yang masukin itu gentong? Kata gua gitu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Pemirsa tiasa ditinggali di palih dia mangrupa persawahan kaduargi. Layon kasebat mimiti kapanggih ku Bapak Raka di sekitaran dia. Saterasna pamirsa, urang bade nuju ka Bapak RT sarta kulawargi di korban pembunuhan. Wilujeng siang Bapak Ibu. Widi dada waktuna sakedap kanggo urang wawancarai. Maha mimitina Bapak terang yen korban layon dina gentong ieu mangrupa salah sahiji wargi lembur Kalpajaya. Biasa dijelaskeun Pak. Tadi nama kuring keralajo main bal di mah. Terus kuring rewas sabab bayan ngagorowok sampai dipariksa keluar. Ternyata aya paraka anu cenah karamanggihan mait dina gentong. Waktu harita kuring rewas, terus kuring langsung menghubungi otoritas, terus sarang angkat ke TKP. Baik Ibu hapunten Ibu kawin kumaha Ibu biasa terang lamun salah sahiji keluarga kita jaga Abdi di telepon ku RT cenah salah siji. Punya eta lagi, matundak ditutup dina kaayaan parusahaan. Terus cenah layana parantos dibawa ke rumah sakit. Sanggeus ngadangu eta warna, Abdi langsung buru-buru ngawartoskeun ka adik Abdi yen salakina kapendak parantos ngantunkeun atau maut. Saestuna Abdi teu tega ngawartosan ieu warta, tapi kumaha deui atuh. Hirup kuring langsung hancur nalika kuring terang yen salaki kuring maot tina cara anu pikareueuskeun. Mugi-mugi palakuna tiasa enggal katewak sareng nampi hukuman anu pas, mun bisa hukuman mati. Abi turut berdukacita luhur balai anu tumiba ka keluargi Ibu. Hatur nuhun Bapak sareng Ibu ku waktuna. Dia sarta oge pamirsa eta tadi mangrupa wawancara sareng salah sahiji saksi oge kulawargi korban. Abi Donita Calisa Pikatuha,
urang sanggakeun deui kanu aya nu di studio. Hatur nuhun. Hatur nuhun ka Donita Carisa Purnatuha, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadaya, wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Abdi Tias Yawati, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa diceritakan nggak Bu, pertama kali Ibu melihat itu pada hari Minggu pagi ya Bu? Iya, jam 6. Saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong, saya teh mau diambil. Duh, ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh kok diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat-berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Terus ngolosot teh, kakinya ngarumpai ke kena saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Oke.